Gusti cacak-cacak Gusti teme tenitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi fajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya ayah enggak sulah loba-loba kabutuh pang nyumponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres lain mabalikan deui horenganan kubur teh poek masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis orang nanya ke malaikat isi tiis amat oh itu ya sodakoh mana sodakoh naon kipas teh di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan aku panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sodakoh ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Assalamualaikum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg cia cek nyana aing kadinya lain ditulungan sanunita sekali deui tah isuk badatang Waalaikumsalam naon cek Haji Fendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar tah kos kitu makana digawe pan jelema kos kitu lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit teh goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak elu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi nah tilu kaopat poek teh al-akhirah teh poek sirajul lahu lampu jangan lampuan poek al-amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajul lahu lampu nujangnya anganana adalah al-yaqin
kurang mencerita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin karena diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan yangan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae tah kayakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu khusu kiai ge teu khusu bae salat teh teu khusu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang khusus sakungkang saumur hirup pasti sholat can curang khusus normal sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadeuleu tingkah jelema nu sok khusus kan kadeuleu ayat wah kabehan geulana sorangan bae geulana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok khusu jelema nu teu khusu teh ayat tandaan eta mah kajeun mun nyarahoeun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu tengalik we ditanya bah eta sono amat ih salatna khusyuk mainnya sia teh khusyuk kula pernah ngabuktikeun coba khusyuk tah henteu nyana salatlah digigireunnya taraweh salat digigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener aya tah datang haji pen datang teu di papag ku aman di jauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka ieu mah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh macarang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 dan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bahkan lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan aya cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek panggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh neuk sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku mah naik kuda teu kumaha ngimpina atuh tah eta kuasieun ka Allah teh hese biasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha tah yang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma
urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah, kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina afal asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan, moal aya lain ngaletikeun ka sakola. Jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leuletik sakola bae moal wau ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah, ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren, santri-santri teh nyana geus waueun ka Allah. Santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh bang sabab bab Allah malulu mentek moal maling santri bae leutik mah kagok cekena aldaeke. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Namun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta dimimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna. Tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan. Ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doa. Oh alhamdulillah. Di mana emang sia mondok? Ya Allah, ya takwa dah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina. Jol bae aya santri kadija ngadengekeun ngaji. Barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar. Ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian. Remeng-remeng dadeulean cekna. Remeng-remeng. Eueuh di jalan cekna ieu mah jang meuli teu boga duit. Dek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pasuka tilu ayatna diturub saji bangun ieu mah kadaharan sagede turun nya ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeunnya na inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun ieu ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol deuk rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan
pingsan bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun mautna jam 5 masih ngobrol di can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebak lagu atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan lu apal. Nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji bapan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejehna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah terjadi nyana tutup gendai turun saji keluar ke masjid kieu we Masya Allah jadinya ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng mana bangunan leuleuskeun awat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang ngabacan lagu kumaha mah bae lah disebut laku jaya bengetan itu banget mah banget bae namun dibawa ke solear 12 lazim ngana buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula pasti daek ya kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya sebenarnya lapar sekan kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek deui lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awena pakai cadar teu kadeuleu punya dileuk we si cadar cekeuna nipun teh besi lain karena Allah pakai cadarna barang dibuka orang irung ke mana bibir ke mana besi gitu bagus bae pakai cadar inget gak Habib Lutfi bae aya we tiluan gak Habib Lutfi pakai cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran tapi ternyata ulin ke pantai ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di dia di cadaran sanajan banget teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ke mall dah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ke salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepen awewe blon eta kos gitu hebat memakai cadar teh tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat eta neng kurang belanja ke mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kang geus kudu di mall-mall tiis tekan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae suuzon
rasa kumpa majikan nyana merenya. Ya Allah, tis kadang-kadang ya Allah ya Rabbi. Kak, ai kakak ieu bangona puyangan amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ya ju. Atupan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masyaallah ai kakak kos boga pamajikan saha bae. Ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual. Ieu tah jual tah kata. Ieu mah dipamerkeun di dieu lain pameran jang sasai. Ieu mah keur salagi teu butuh. Ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teh anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun gadengna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teh geus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing jeleger. Icak mama teh cak mama. Neng ka dieu datang. Ieu masalah. Dik nanya bae neng. Ieu daekeun teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah daek ulah cek kita teh geus aju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nuku aing dek dipaling teh cek aing dek paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek aduh sup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek nya turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek nya ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tadina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tadi namakan manehna nek maling kulantaran terjadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha hasi kaindahanna leuwih duan sabaraha hasi kanikmatan ngadengekeun musik geus aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya saya kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu teu loba omong tanya ka Haji Pedik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah da ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah
tak eta teh diaji cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubbud dunya poek lampu nunya anganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor keduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelas lah urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit. Nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap iman nyundul ka langit. Tapi orang tobat ke Allah haju diterima selesai. Masya Allah kan. Nges lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacang tah asa ulang maca eta berat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih berat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih berat. Ulah kurang sampai sepenting 70 kali 70 kali itu ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sebarang aja 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ayo istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata. Astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memesare astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu kene celi ya Allah ya Rabb Gusti timimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah antak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tatabang. Ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan ulana aju beureum aju koneng keluar kos barong menangnya saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakeun tempelkeun kana taneuh je cenah ieu mah jenderal tinggal jenderal cenah ieu mah kapten tinggal kapten cenah ieu presiden tinggal presiden tempelkeun cenah ieu mah kiai komo kiai bebaskeun habak tempelkeun cenah ieu mah pedagang karung pedagang karung mah maningan ge
Mendingan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugan gitu. Tempelkeun beungeut, Masya Allah karim. Tesaha tatabanan tek bet korlak ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang renungkeun ku urang bakal jasa urang ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur ngahadiran batur deui tahlil batur deui ila ruhi anu satu saat ila ruhi Haji Sufendi jebol terkajit ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna tuh jasa pira jero kubur mantek cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh talqin mait kan yang harap ngulon nu talqinna yang harap ngetan nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abe paharep-harep secara aklina abeh paharep-harep nyana yang harap ngulon kurang disiraheunana berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep kulon sebab Baitullah na di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtung seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu bi yadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar nyekel tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi ya dah kan gitu oh kadenge tak urang di jero kubur nulakil di luhur kadenge urang mah aya na di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wahiyya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wahiyya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana fi atwaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh tapi horenganan aya bakal nunya angan teh wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan
karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai cang bakalna geus aing mah nurut ka kiai cang ngan metetet gitu cang mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt Pak Haji 5 watt tabung Pak Haji bakal 5 watt aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud gebrai cang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alabatan mall ditanya kurang ke saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu kasep amat kula haji ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah sae main serang amat abdi tahajud cek teh tanu nyaangan ayeuna teh abdi tahajud ieu abdi duha ya Allah ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang rasanya pilih Aisyah jore amat ipan gula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bangun apa serem amat atupan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh gitu mah gitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos sekarang itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan atuh ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kalarasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadeuleu bagusna karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang Masya Allah karim mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cik malaikat
man rabbuka sambarangan cek Imam Syibau. Ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kok tanya tidur kali awas yang bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bentuk mondok atuh bebeja ka Gusti aya hama Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah pantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sia ya goblok punya tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Syibau atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ge tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat ge mun kana Umar punten eraon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allah Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa teu izin sia galak si dia Umar mah ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek nya kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat lah tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe gimana aduh 2 ge hampir hiji 2 ge lah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tah zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi fajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 supaya aya Gusti loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat
ayo minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi minta poara mah hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa lalu baloba leuy balikan deui horenganan kubur teh poek masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ke malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sodaqah asetis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sia ya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodaqah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambala ya tak ieu tiis sedekah ke fakir miskin tiis sebabna pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bebloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita sekali deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teu buktina sia lapar tah kos kitu makana digawe pan jelema kos kitu lain butuh ceramah butuh ge sangu nya indit teh goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun memboro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajul lahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajul lahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain dinu bodoh dinu pinter ge eueuh yakin
nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis, teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia, teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin, aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa, aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos husu jeung teu husu, kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakumaha saumur hirup pasti sholat can curang husu normal. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleu tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleu ayat wah kabehan heula sorangan bae heula ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh mun nyarahoeun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu tenggalik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu mainnya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tah henteu nyana salatlah digigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen datang teu dipapag ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka ieu mah di jalan bae di jameng geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh macaran tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 dan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan aya cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek ka panggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh neuk sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan
moal Kangjeng Nabi ngadawasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qobrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ke mana orang mal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos kitu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus dek saya urang mah kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek JPD lamun atuh dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit jadi dahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung rada rek rapih niatan paharto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ka Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah. Sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikeun arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sakitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misra amis di jero ke Mekah nyana biasa kadeleug urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jigana ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarag saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari jadi pada dasarnya ku Pak Harto geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka tetapi orang tetap dijajah mau ayeuna politik orang dijajah ekonomi manggeus 155% mul amat geus kitu we pokona mah dijajah orang datang ke aneh balanja ndekes teh teu bisa eta ngaranna dijajah orang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani sigana urang nu dagang maheula aya Matahari sigana urang nu dagang aya Indomaret sigana urang nu dagang aya dan lain-lain padahal dikendalikeun lah ku Amerika makin ka dieu terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara
jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka. Hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskan ku paharto di penghujung, tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mentak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara, urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Entak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara lebih jahat tibatan kejahatan kriminal, tibatan kejahatan maling sorangan paling komplotannya 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional, KRT ka bawah. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho. Aya urang waktu teh jauh sakikieu da bae. Mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho, asal urang mah beteung jembluk seubeuh beteung ngeunah sare, bisa dahar, bisa salat, bisa ngaji geus. Sakitu bae. Deuk kumaha atuh. Deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara. Itulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka, bohong. Hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula kemah dijajah deui. Siangan dijajahna melalui politik. Politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi teu akur, diakurkeun jeung Al-Qur'an teu akur, komunis lain. Ai ngomong mah demokrasi ham. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin. Ke kanyahoanana mah setelah urang maut. Konyahoan pisan engke sabada kiamat. Mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng, ke bakal kanyahoan. Mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipura ya. Ke kanyahoanana mah ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Eta kewa kos kitu tah bakal datang. Ya Allah.
tama ongkos dokter. Hati-hati ya Pak ya, ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Akhirnya nak katukangen praktek ngarokok, kadang leku pasien, itu dokter orang ngarokok, bolon. Jadi kesarua, DPR ngomong hati-hati, ya cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Gitu kan PNS ngomong, tokoh di gubernuran, di luhur, di punclot. Kementerian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi orang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jadi tokon korupsi orang nyana. Eta aja cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi, waduh siksaannya luar biasa, puguh hulu sia. Ngadak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun, aya naon sih di tubuh pemerintah? Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong najasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya tah camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeun bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna. Kiai be kiai. Ieu macam hiburan be kiai ieu je. Mun kadengekeun ku kiai na pan sedih teh urang. Dianggap hiburan berarti jangan topeng berarti. Ya Allah, asal geus asup ka Golkar we kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah, ketiban pohon beringin. Adena cenah aing mah PDI. Atuh PDI deui kagak adil sia. Bangun FPD teh aing mah PDI buas akur bae. Tapakuran gerak kurang, kula sok napakuran. Oh berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah. Itu masalah suka Golkar ke kiai, ya Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina. Asupnya na ke PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah. Salah nih. Mari kita rame-rame sembelih ini, sapinya kita potong. Udah gitu ya, tekan larut di Golkar larut. Cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar kajen. Aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya. Waduh kumio eleh. Mio Masya Allah, Quran leeh kumio. Akibatnya ya kos gitu, mentak asal kiai asup ka partai baik, haju baik, hiburan bayu, nggak sih, tidak ada yang ikut. Atau komo lurahna, komo camatna, asal camat naik baik, sakumaha ngepung puluh. Ya sarara dijai mah hirup. Nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah. Berarti kan gus gedebul jasa meureun. Tapi teu kabeh kitu. Aya lurah nu bagus. Anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat. Aya camat nu bagus, bahkan jadi wali camat. Nikahkeun anakna. Tuh gitu kaya di pemerintah ya berenang naik 100 hiji atau 500 hiji ayalah tuh bagus lah hiji lu bener-bener ada sieun ke Allah ayah nanti daya tuh upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan Rokik yakni Habib.
mantep kecekula ge mah sakadar dongeng syariat carita agama malu jinayatil abdi ta'alaku biraqobatihi harta jinaya abid eta patali kana sifat karokobahan kaabidan nu mendek patali kana kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atu komo harta. Ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar, berarti ki Zaid abid ki Umar, geus ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna, geus ki Zaid budakna. Kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetap kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana. Jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna. Maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung embona. Maka arti kajian hukuman mohal kajian hukuman sebab kula ge teu arti eta dongeng kos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tapan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi natea diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana. Jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyah tuh kan kos gitu. Ungu-ungu kan bener di mana? Gitu guys teman. Fil qadim biar sia nurutkeun jegal qadim bahasa Nabi Arsya dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biar siha embohan pembayaran jinayat. Nah ajin lah ngerti gaya ajin antak iya mah bebas dek hees misalnya kobehan reup jeung kula-kula lah pokoknya hees wasahati ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran oh kos kitu horegan oh kos kitu. Urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebutna eta
kampung kelahiran Imam Syafi'i, Gaza, dari Gaza. Kepedulian bangsa, kepedulian negara, anu akur negara, anu akur kuari agamana, mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina. Eta kan dulur urang sarua, dulur seagama, nyeri mah nyeri urang. Ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya. Kadeuleu ku urang budak ditembakan, kadeuleu awewe ditembakan, geus menyalahi aturan ham nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi ham, nyana nu nabrak. Itu bae di nagaranya, kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh. Tah ieu geus kadeulekan ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir, kebelah dituna Baghdad, belah dituna Iran, kebelah dia Maroko, kebelah dia Turki, geus puguh Saudi Arabia, mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu, lemah jasa kan Islam. Padahal mun ayo kan suka perang-perang, iya kan tanggung jawab kabehan, perang-perang geus kabeh. Ulah nyana doang, wabehan. Ieu mah nyana nu teu dahar, kuari nu paeh, kuari nu ditawan dan lain sebagainya, urang sedih neuleu doang. 1 menit 2 menit kadina selesai. Ada haruduk deui, nyate deui, hahaha deui. Urang ayo gua deh. Nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante. Buah kumaha di jero tawananana, Masya Allah karim. Eta dulur urang. Urang mah rakyat teu daya teu upaya. Ieu tanggung jawab negara. Kumaha Indonesia negara terbesar di dunia, Islam terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia, kau teu memberikan spirit kanyana. Kirim urang. Ayo. Kopral, kirim. Kena parah ka ditu haba. Opera kadiri bari. Ayo kirim-kirim. Peduli urang terhadap tanggung jawab agama. Kulantaran di urang teh dijajah. Tapi cek penjajah enak aja, ntar lu gua perangin. Telat lu gua bom. Aju urang bool napan ngelepot ke jero. Mentak neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane dina bab perang mah jenengan teu terlatih Pak sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji atuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai atuh aku sepira julukan bos kitu ieu lah atuh biasa bae coba nu teu terlatih di pondok pesantren coba tadinya di universitas sejuk ku hari jadi kiai begitu diucapkan Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa santri malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cak Allah malain buya aing teh di mama buah aing teh penjahat cek Allah mah nggak sebodoh siapa mata takur baik nggak terlatih
batake jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana. Tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isi emang aing naon ieu gelas bola lede amat saun nu bola lede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tah tetap kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih. Coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi es boleh es ge geus masalah. Ayo pun ngono kopi susu, oh salah guys, kita mah dagang di hareup. Beda pokoknya, dia terlatih waktu kos gitu baik, biasa baik, jadi apa? Ju ditadiuk dah ker dihareup ker di tukang dia, oh perbedaan. Sepeda diuk, kiai atau lamun make di non gara-garana gelas atau ditutupan marah. Mungkin itu banyak perbedaan ditutupan yang ditutupan gelas dujore embungeun emangnya gelas ngarobah rasa aja henteu temen panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu itu takabur nah tuh ai kiai nu geus terlatih atuh henteu biasa bae bila perlu bernuk ka dinya ya bageula da ngangon atuh tenang eta kiai terlatih gara-gara untuk perlu guys kita terlatih eta yang nadi mumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah orang ngana selalu haya tak eta ngaranna terlatih presiden ge nu geus terlatih maksudna tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana ieu keur carita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara kok henteu dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ka carita menang datang ka carita eleh deui datang ka carita menang deui ujung-ujungnya kuari kan orang tanya hukumaha kos gitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalnya urang yuk dipersilahkan ku negara ku presiden hasil musyawarah gebiret untuk membantu tenaga perang ke Palestina panglobana orang Cikupa bojong ngadenya siap dalam daftar tebuga pencat tebuga don daftar ditanya emang sia ieu resep jasa tak perang resep maksudnya kunaon daripada di dia kreditan teu kabayar saya ngomandingan di ditu cek dia geus lah paeh geus lah yang geus kunaon datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ka ditu kan yangan perawan melulu teh walaya ta'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jadama tepat talikan lazimah ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyidna andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar
kemudian isyabiku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilakan si Sayyidina untuk dijual mangga pek atawa ditebus. Jadi cek pihak dibakar terbunuh iya abik bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek ke Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam iya domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan di kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan waduh aya nama perzinahan geus saya ngomong mantep kadang-kadang masih turun azab bae orang kakarake sabara minggu mata hujan panas luar biasa sok rarempan bab nunyin beduk ka Allah na loba jasa tenarurut ke aturan Al-Quranul Karim taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui ka Ki Khalid nah eta kumaha eta walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'ahu fihi jual ku Sayyidina untuk dua jinayat atau kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dad au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu wallahu a'lam bissawab. Mun ditanya di ilmu ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau bang pokona ngaji naon tuh pohara hese beges pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guru nage teu kahartieun bangona